anu hajat kuasi kuari masang palang-pang di jalan ta eta teh haram. Lain paranti masang palang-pang di jalan majang kelancaran aktivitas. Kecuali mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in bana jidarahu lan lamun ngadegakeun ya si wong ing tembok ya si wong mailan halekang condong ila syari'in maring dadalan agajalahim magaiku kaya jendela au mustawiyan atawa halekang ajeg pamala maga condong ya jidar wasakotolan logor ya jidar fala dhamana maka ora ketumpuhan iku wajib wagilalan dan ucap genap-lapadin amkana ulamun ngongangkeun ing wong wadmu apa ngarubuhkeun ing jidar au islahu atawa matutkeun ing jidar domina maka ketempuhan ya si wong wala usaqata lan lamun lagar yama banahu bitariki kalawan dadalan fa'asara bisakhsun maka dibaleset bihi kalawan sukut tok sakoto sakhsun zapawang sewiji awatali pamalun atawa rusak harta fala dhamana maka ora ketempuan iku wajib bila sahih dalam mungguh qaul asah walau daralan lamun ngalungkeun ya si wong kumamatin ing sakeherun tahwa kusabitihin lancang kang samangka itorikin dalam dadalan famad munun magai gukang dan tempuhakeun alal asahi atas mungguh qaul asah Sate acan urang nerangkeun pangawasan urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji almarhum Ibu Arkaci binti Rahman, 2 almarhumah Ibu Rawisa binti Undana, 3 almarhum Bapak Muhammad Arsanan Unsa Kampung Situ Kecamatan Baros Serang. Masyaallah. Batiah Yaya dari Cayur yang lagi dirawat di Siloam. Akhir dari keluarga besar Haji Husaini, Jalan Sukamana, Tangerang, Toko Mas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina minggu ieu urang masih keneh dipaparingan nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih nikmat anu bakal nungtun urang ka surga, yakni nikmat iman, nikmat Islam. Ku nikmat-nikmat etalah urang bisa ngalaksanakeun perintah Allah nu dina sahieu urang thalabul ilmi, hayang meunang ilmu nu bakal nungtun ka Allah, ilmu nu bakal mukakeun hate urang ka Allah, sehingga ku ilmu etalah urang bisa mengenal Allah. Pelaksanaan dina bulan Rajab ieu melalui kanyaho urang nu geus dicaritakeun di awal, urang teh ngadeukeutkeun diri ka Allah ruruba melalui puasa di bulan ieu. Alhamdulillah sakabeh jamaah nu ngaji ka dieu mah puasa kabeh. Kanyahoan puasana berita ti tukang uduk beak uduk kabeh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi puasa kabeh. Puasa aya akad. Tirbo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, urang kalima ayeuna. Aya nu nanggalkeun Kamis kaopat, berarti sarua bae. Ulah masinikeun Rebo jeung Kamis, nu penting urang ngalaksanakeun. Aya nu ribut Kamis Rebo teu puasa. Ributna doang. Mudah-mudahan nu geus puasa dibere kuat, dibere tentrem, nu encan puasa dibere daek puasa, jeung mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nuluykeun eusi pangajian urang nu ku urang kuari keur dibahas mengenai tentang kisos, tentang diat, patali jeung gangguan-gangguan di jalan nu sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakeun sarana anu sangat vital, lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas. Ngantor ti berbagai kampung ka kota jalan lancar mangeunah. Tarolah di berbagai kampung ka kota Tangerang atawa nu ka Jakarta, lancar berarti ngeunah. Nu dagang jalan lancar ngeunah. Eueuh
gangguan al-irtifaq bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah. Lorong-lorong jalan disyaratkan dengan keselamatan akibat. Wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan, mun can aya dibangun, mun geus aya dirapih-rapih. Ulah aya cuglak ceglok jalan teh, ulah aya sambunganana teu rata, sambunganana genjlong, miring, nu hiji handap nu hiji luhur, berarti pemerintah mariring watakna kabeh. Diisyarahan ku jalan teu akur nyambungkeunana. Bupati miring, camat miring, lurah miring, wabeh mariring. Cak bupati kok ke aing-aing teh mah urusan PT atuh sia teh teu neuleuh. Pan sia pamimpinna. Deuleuh atuh pagawean buah sia beres apa henteu. Pan sia digaji ku aing ku rakyat. Pajak dinaikkan 100%. Jangan gaji siapan. Hulu sia cabok sia ku aing. Tungtung nama teu beres bepan urang. Itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika tengurusan pemerintah terhadap rakyat sarana rapihan, ulah jadi bendueun masyarakat nang milih pamimpin teh mahal hargana, amanat eta satungtung nyana ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang. Lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna, di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam. Sakitu beta mun. Entak kuari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jala. Wa in bana jidarahu mailan ila syari'in kizaid ngabangun pager luhur lantaran nyana jadi DPR. Haju enggeus embung wauh jeung masyarakat teh di pager imahna, pagerna pas di sisi jalan DPR boloon atawa tadi nama susah guari dagang limbah aya bahasa babara kendaraan di jero imah di pagerna luhur. Pedagang boloon kayak kos ya cenah ngabolon-bolon kieu nu mentak bolon teh. Setiap sarana nu dibikeun ka urang ku Gusti Allah teh injeuman di dinya aya panitah. Urang dibere ilmu ku Gusti Allah tata dina mah teu boga ilmu, barang dibere ilmu aya parentah aing mere ilmu ka sia, lain sakadar mere ilmu sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan. Ulah sok hayang umplap amplop. Jangan teu cenah hayang ge eusina boloon. Ulah hayang mulya-mulya asal teu di kasuran bae ngajang hilek. Ulah hayang mulya gagagung asal teu disebut bae kiaina haju bae. Ulah hayu sampai eta perintah ketika urang
aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah kasya dibalik gagah pasti aya rahasia di satu kangen eta loba nu perlu dibantu-bantu aya jelema kabeneran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah stop leungeun urang ka tengah mikir sia stop mulai wah jadi wasit blon teman nu gagah budak diadukeun tunggungna dah dibalik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia urang kuari tata dina mah teu terpilih jadi lurah teu terpilih jadi dewan teu terpilih jadi bupati ketika terpilih di Bang Baluan aya perintah ti Gusti Allah laksanakeun sia sebagai khudama sebagai pelayan masyarakat ketika maneh ngalaksanakeun berarti sesuai jeung teu ngalaksanakeun awas aya perintah ketika urang sugih kuari aya parentah ti Gusti Allah dibalik sugih lain nu sia teh sugih teh nu aing teh nyoba ka sia tadina sia susah kuari dagang jadi sugih tah aing marentah hiji kaluarkeun zakatna nomor kadua bantulah fakir miskin tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang didinyalah aya perintah bisa nangtung salat nangtung sia teu bisa nangtung diuk sia perintah teu bisa diuk gigir sia ngedeng teu bisa gigir nangkarak sia teu bisa nangkarak kicep sia teu bisa kicep kubur sia beres geus perintah teh selalu disesuaikeun Masya Allah geus urang boga gagah aya nu gelut isahan kabeneran aya jelema ngaguling guguruntulan cakel eta gagah ngaranna aya jahe teu bisa leumpang akep eres geus neng di mana di pasar kumis bangun capek nama teu cenah teu mau motor teu boga sepeda sarua aya Mang Haji boga tanagar gede diakep daek kudu daek jasa sageureun diakep kurang rada dipencet-pencet bitis da saeutik aya parentah tuh Masya Allah tah Zain ngabangun pagar ka jalan di sisi kemudian sabulan 2 bulan 3 bulan atawa sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub ai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tadina malempeng kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita jadi ngaganggu ka nu liwat kudu mendek teh lah kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah eta ngabangun jalan pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi ngaganggu kana kelancaran jalan doraka ketika aya jelema naik motor teh nyaeun sugan teh eueuh pager atawa imah dengdek ka jalan kemudian naik motor tereu kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan ai praktea selip nabrak kadinya paeh nu boga pager kudu dipaehan deui
kabeneran paeman dengan sakadar potong doang bitisna potong. Nah ya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong. Maka iya gara-gara imah condong ke jalan, pagar condong ke jalan sehingga ngerusak. Batur datang ke potong. Ta eta nu boga imahna DPR Golkar potongkeun deui. Potongkeun bitisna kunya. Di dunia dipotongkeun aman di akhirat. Ketika di dunia, coba urusan jana aing bae pan ka kawasan aya di aing atuh kumaha aing. Hek bae. Teu dilaksanakeun lantaran di negara urang malai negara Islam, negara demokrasi. Ngaranna doang demokrasi teh padahal marimba. Saha nu gagah nyana nu menang, maka tungguan engke di akhirat. Tungguan di akhirat teh kumaha gitu. Begitu kiamat ba'as giring ka mahsyar yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummi mazlum neangan zalim lulumpatan kabeh anak neangan bapak neangan emak mun aya hak-hak anu henteu tercumponi waktu keur di dunia minta pertanggungan jawab nu ngora neangan salaki wah nu kolot mah wuluh geus loba jasa mana ka haji mana ye mana nu kolot menerawigan teh kapan kuru awakna geus da ka mana lumpat teh mana neangan manghaji haji kunaon emang bongan di dunia na aing keur tilok digilir-gilir kuari geus aing mah dek nyalametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka haji wah ki hajina lulumpatan embung kapagih jeung nu kolot karasa siang ke mah ya kuari nya siang ke sia ta karasa mazlum mun teu beres di alam dunia na ku si zalim di teangan pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah ieu ka mana ieu kusaha ieu teangan nya kapang ya ieu nu malingnya heuh cenah nah sia aing minta pertanggung jawab nu mantak bani maling ge keur nu kula paling pun ku ente satu-satu cek cek jadi ge man palanga pulinga pokona nu maling paling deui. Dan kuarina leungit motor tidak selesai di akhirat nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganana wow rame engke di akhirat pun hayang rame engke gerege wow jelema minta pertanggungjawaban keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat tapi engke langsung disebut paslul qada Gusti Allah Rabbul Jalil engke nu mutuskeun pokona moal aya anu tinggaleun sasieur-sieur acan masyaallah ya nyana lempang si mazlum ieu ka mana neangan nu boga pager emang kunaon abdi keur ieu potong aju teu dilanjutkeun lantaran nagarana lain negara Islam. Wai kula neuk batongkeun sukuna deui. Wah, deuk kumaha coba. Nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar, teu dibayar, di akhirat diudag-udag. Nu di dieuna pernah ngatak di akhirat di teangan deuk dikatak leuwih. Nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok-kotok neangan nyana. Kotok bisa ngomong teh. Kotok deuk ka mana? Hei cak nyadat teh. Deuk neangan si Jepri aing haye jeung si Dedi. Yang kunaon ngadukeun aing kapanggih deuk lumpat ka mana jadi kurung ku malaikat. Pan malaikat 7 lapis. 7 lapis teh kieu urang di tengah lapisan kahiji ubengan kahiji malaikat sama
hubungan kedua malaikat kedua sama awas sama sani terus hubungan katilu malaikat katilu 7 malaikat penghuni langit 7 lapis dek lompat ke mana orang lu lompatan kade-kade itu malaikat ke mana dek ke mana lompat dari itu iya udah ke mana guys udah sih lu lompatan ayo sih lompat ke mana benang itu bisa disogok pan malaikat sugan saya minta perlindungan saya sogok dah sama apa sogoknya di sana ada artis itu beki ya gua ke artis ya kuali boro-boro kuari baheula ge gua teu beki ke artis emang hulu sia teu bisa minta pertanggungan jawab insyaallah kos gitulah lamun teu ngaganggu masalah mun ngaganggu cilaka tak sing hade ya Allah wari kumaha lamun urang nenden pasir di jalan aya umblukan pasir atau batu di jalan lantaran urang dek ngabangun tempat ditedeun lah di jalan henteu segera aya 5 genep poena komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang paehan deui sebab jalan mah lain jang nunda pasir lain jang nunda bata jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu ketika digunakeun lain parantina kaganggu batur lain sekedar kaganggu naik motor nyungsep di pasir paehan deui naik motor nyungsep di bata potong sukuna potongkeun deui sukuna ocot matana 2 ocotan deui cokel nu boran ayo siap tukang bata cokel beres tak sing hade jalan rapihan ulah aya gangguan Masya Allah sing hade tah jalannya geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah kemanfaatan umum teu kadenge nan trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna doraka ketika kaganggu batur nu liwat datang karusak tukang endog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak nu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti haram teu beunang eta teh jang kelancaran di tengah jang kendaraan sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu di Indonesia mah aneh digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang tuh jalan cadas jembatanna gede bagus teh bupati teh ngagedean jalan dipake dagang dipake blon masyarakat blon goblok tolol aya pemerintah kadang-kadang bagus kabangun ulah ge ngeuna ini pemerintah bisa nih akur ya bagus ya aya dipuji mah wajib bae bagus bae mah sesuai jeung aturan bagus ya pemerintah nyeun kalancaran tukang es di dinya tukang baso di dinya tukang cilok di dinya ka tukang cincin aya di dinya lamun ku urang di haharuana kunaon atuh dagang di dieu pamayar mamang kasaha tuh make gelang bahar oknum tegara
Saralah tuh ngadahar duitin nu kitu di kumaha ke di akhirat. Dagang mendek mah. Ulah nyewa-nyewakeun sarana umum. Teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran. Lain jang disewa-sewakeun. Haram nyewakeun. Tuh. Mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebal hirup di dunia rugi amat ngadaharan dinu kos karar itu lancarkeun jalan lancarkeun ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabanguna kuari mah lain condong ka jalan aja rata ai tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan kaganggulah nu liwat baik eta teh imah atawa warung atawa non gitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan ieu doraka jeung nyana katempuhan kuari mah kieu ngabanguna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak condonglah ka jalan sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin rugrug ka jalan tak eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus namruk manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat kadinya rusak kendaraanana atawa jelmana potong teu katempuhan tama lantaran hiji ngabanguna lempeng kadua condong katilu condong nage lain ngahaja kaopat nambruk nage urusanana tama urusan teu ngahaja nu bogana maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teu katempuhan lantaran teu ngahaja ngan wajib kudu segera diberesan. Begitu isuk-isuknya nanyahun gegeraan pasang pelang mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak mohon tadi dieu tah nyana kudu mawa pacul hayu jeung anak pemajikan wabehan jeung minantu jeung incu kabeh ngaberesan eta rugrugan-rugruganana aya nu hajat kuasi kuari masang palangpang di jalan ta eta teh haram lain paranti masang palangpang di jalan mah jang kelancaran aktivitas kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah lantaran lain nu nyana wakil cek sakal main amkana hadmuhu wa yusrahu domina lamun memang kongang hadmuhu ngarubuhkeunana ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe 2 poe 3 poe napannya ho meureun eta teh doyong berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum dicek adat ieu mah moal kebal dege bakal namru ka jalan ngegedebrug
kira-kira geus kajawan kitu imkan dirubuhkeun anak atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleu doyong punyana diantep datang ka ngegedebuk ka jalan tetep tamah kos kitu mah kawajiban ngaganti sebab lo ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja nya aya tanggal buah di lahan manehanana ari pangpang gedena ka jalan tata dina marada luhur kieu ngan cek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajen kumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna kadinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan aya jelema liwat teu nyahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan bae ragaji gegeraan waktu manehana nyaho ieu pang-pang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model kos kieu ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan geus setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atuh teu mentan duitna doang masyarakat itu kok masyarakat baja kepala nage kos gitu camat nyahueun camat sugan aya perintah teu bupati deui liwat kadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teh diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu ka Teluk Jakarta jalan gede ta ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jeuh aju pernah deui nyola ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan jadi jalan mah gede ka setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana umum di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu di rapihan jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bru nambruk ka jalan sehingga aya kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan masyaallah kaji mah jang urang be nu rapi lantaran hirup urang teh nerus datang ke akhirat walau sabata bitariqi fasarabi syalsun lamun bayaya kenteng atawa naon bae anu raga ka jalan pasar bisa sunata
bali pamalun fala domana haju jelema ti palesed atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag fala domana fil asah teu katempuan lantaran tengah aja satungtung tengah aja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizayen ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atawa sampah-sampah termasuk kusur bitihin cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat ti palese potong sukuna pamadmunun ala sohe katempuhan. Jadi antara ngahaja jeung teu ngahaja beda. Lamun ngahaja aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahaja ieu mah teu ngahaja teu kumaha maksudna teu ngahaja teh model kieu model aya kenteng ragag paneta mata kenteng ragag maka jalan atuh sahaja teu nyaho atawa pangpang di luhur emang pangpang ge eta mah aman bae ngan ku lantaran teu nyaho kekes meureun jerona aju nambru ka handapan eta mah teu ngahaja urang beda aja ngalungkeun samangka teu ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pantama atuh komo di Jakarta mah geus aya undang-undangna ditangkep kuntung bayar 500.000 kurang ngarokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 sidang 500.000 ya polisi nu nangkepna jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh jalan di urang mantak nurapih mah model di Australia mah betah urang cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar kembang gula es bonbon pohoan kunyana kertas plastik sak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat ge langsung noel eta di Australia bantak Masya Allah rapih di Australia sekali-sekali zarah ka ditu ka Australia aya kuburan saja lagi aya ge eueuh teu nyaho di ditu ngan rapi we di Australia terrapi sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia jangan menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah ucan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember besi urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu urang lembur malah lain ngadahar bacang bareng di dahar pan kunyana teh rada basi ya kan nah dipiceun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta siga ade ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka miceun ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyieun undang-undang komo datang ke pemerintah nyieun undang-undang mah hebat pisan ieu mah keur henteu ge memang kurang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kaganggu naon bae nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duitna kajen kumaha ge nyana andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah
aya desa sialnya serta budak jalan pakai dagang tolol 2 aduh hampir nabrak goblok tuh budak jalan dipakai dagang 3 tah atuh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pando ajak malaikat waduh ya udah 100 dah hari ini nih. Besok 100 deh terus be kabeli motor toel tak ujin paling geus paling muat nyana ceurik ulah leungit motor jatena ditundun karak samenit mah hasilna teh hasil dagang jadi payah jasa dagang mah di mana di jalan hadege hadege tuh bogaan aji pokoknya wal beres kuari ambalaya pamalingan duh lantaran kredit haram teh iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram engkena ge teu beres deui hasil dagang menang ngaganggu batur diganggu deui ku batur nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen ku kumaha tuh masya Allah dah amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan cing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan aceng mun liwat mun leumpang di sisi bae si hade jalan baheula mah kolot nganasehatan urang sing serbit sia di jalan tah bahasa sing serbit urang bang sing serbit naon eta baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan sing hade lain jalana anu diganggu urangna nu dinasehatan ya jalan dipakai dagang duraka moal mangpaat kajen kukumaha ge akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deh Kailah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaanana ieu kaganggu ku bangunan uranglah anu kena sanksi tak sing hade nu di sisi jalan mah di Jakarta mah lain deh. Di Jakarta mah jalan teh belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai diteuneundan paku. Diteuneundan paku teh Jakarta blon teh Jakarta mah. Waduh kempes, waduh ada pakunya. Urang keur kieu-kieu itu datang. Kenapa Pak? Ini kempes, kena paku ya? Iya, udah terus ada bengkel. Buku bengkelnya anak. Sono ada bengkel. Bisa juga eta aduh usaha teh datang ka kos kitu tah datang ka ngarusak heula kendaraan tah geus rusak deui kajenting sugih deuleukeun akhir moal beres kajen kuku wage ieu naon ieu mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain mohon penjelasannya atuh teh basar wajeng mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman kemudian saya mau bertanya tentang muhalil. Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut, mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Dek naon tuh ya? Masalah.
Iya meureun Ki Zaid boga pamajikan cerai, kemudian kita babaturna pangawinkeun ta pamajikan aing setelah ida. Beres ida dikawin ku babaturanna biasa jima. Jeung nitah ieu beureun sapeting doang isukna dicerai deui. Aju beres dicerai, idah deui. Beres idah dikawin ku salakina. Tuh sahu masalah. Masalah. Nama bos gitu nya. Kemudian non Pak Kiai saya mau bertanya, saya jadi imam di musola di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa. Doa saya pendek dan bisanya cuma itu saja, tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang, doanya kurang panjang. Bagaimana? Kos gitu betul-betul kudu ditanya tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang, ngadoa sorangan atuh gitu. Ada saya sepira menta doa mah tuh. Menta doa ge. Jadi masalah bae. Sekarang apakah teu aya penjelasan tina ngaji mingguan kitab nu kadua surat naon ayat sabaraha? Oh, tafsir. Atuh teu kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing. Geus juzna nyaho, suratna nyaho, ente teu nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Cenah teu bisa macana dengekeun wae geus ku dengkul ulah hese-hese. Aduh. Walau ta'aqaba wallahu a'lam.